Babul Hajj. Diwajibkeun munggah haji ka Baitullah dina saumur sakali kanu mampu, maka lamun sanggeus mampu pot umurna maka jadi wajib dihajikeunana. Ari rukun haji 5 kade salah hiji ihram, kadua wukuf di Arfah, katiluna rukun tawaf di Baitullah, opat sa'i antara Shafa jeung Marwah, kalima ngagunting atawa dicukur tina rambut sirahna sing loba syukur. Ieu 5 salian wukuf di Arfah, tinggal 4 jadi rukun tina umroh. Ieu rukun haji jeung umrohna eta syaratna sareng farduna, maka wajib sadayana dihartoskeun ku sugerning anu bade ngalampahkeun, sareng haram kanu ihram sesengitan, sareng haram sirah janggot diminyakan. Miceun kuku, miceun buuk, sareng jima, akad nikah sareng muqaddamah jima, sareng moro boboroan tanah darat nu di dahar henteu haram sato laut, sareng haram lalaki nutup sirahna, sareng haram ka istri nutup raraina, sareng sarung tangan, sareng haram deui anu nyarung kaya gamis di lalaki, maka saha nu migawe paharaman maka dosa jeung wajib dikiparatan. Ari jima jaba haram ngaruksakeun kana haji sareng wajib diqodoan, sareng wajib dina taun sabadana, sareng wajib kiparat gede ngaranna, sareng wajib ihram haji sareng umroh tina miqot, sareng nginep Muzdalifah, sareng nginep di Mina, sareng ngabalang Jamratul Aqobah poenan rayagung, sareng ngabalang jamroh tiluanana dina poe tasyrik jeung thawaf widana, sareng haram boboroan tanah haram, sareng jujuk ku tanana kanu ihram, sareng kanu henteu ihram oge haram jukutna jeung boboroan tanah haram, sareng tambah
mun ganggu di tanah Mekkah kana boroan jeung jukut wajib fidyah. Lamun urang rek migawe hiji barang wajibkeun ilmuna heula masing terang, sabab Gusti Allah ngawajibkeunana eta pasti ngawengku syarat rukunna. Sareng wajib marentah sareng menerkeun ka jalma nu ninggal syarat sareng rukun. Lamun teu jadi fitnah wajib maksana, lamun matak fitnah wajib ngaingkarna. Sareng disyaratkeun sadayana amal kedah ikhlas karna Allah azza wa jal. Sareng kadaharan urang kedah halal sareng panganggona mun teu kitu gagal. Sareng wajib sadaya ngaraksa anggahota urang tina lampah dosa. Margi agama teh dua kalakuan, hiji taat dua nyingkahan cegahan. Hiji taat dua nyingkahan cegahan. Sakieu ge elmu faqih atos cekap pikeun jalma ibadahna rada handap. Sapertos jisim abdi anu dhaif anu pamendakna sakalangkung laib.